Dah Gusti boga anak teh wedel ngedul dahar buki awak peang unggal poe ngomen ape bae hirup dong duda pamajikan pas bukan bae keul aing mah kawin deui jeung Ciodah rubah channel. Ada panggilan masuk. Wah, sana nelpon. Wah, Ciodah. Halo sayang. Kamu keur naon? Oh, keur ngeseuhan. Aku lagi nebang sayang. Wah, Abah. Abah teleponan jeung saha eta nya? Akang deh kangen ka Ciodah. Rubah handle. Kiraha orang ketemuannya. Ayo dia Abah. Bejakun ku aceng kama. Ampun. Ya dia Abah. Abah selingkuhnya jeung Ciodah. Ganeng sia, ieu mah urusan kolot. Bejakun ku aceng kama. Ulah mah omong dia. Rehel ku ai. Kesian aceng mah pokoknya mah dibejakeun. Ulah ceng wayahna ke Abah teh dibere lawang. Tendeng dibejakeun syarat mah. Ari sia kalunya ka kolot. Bodoh ku aceng bejakeun. Ku sia naon syaratna? Syaratna HP Abah ku aceng. Laju aing make naon? Ngabaran Ciodah. Cerita Abah tah mah. La ilaha illallah. Boga anak kieu-kieu teuy. Pilih HP atau dibejakeun ka emak. Masih ya, mabur ka ditu. Alhamdulillah rezeki namplok tapi ku aceng dibejakeun we ka emak. Mopo. Kemana si Imron? Oh baik nganteran. Aing hayang nginum. Di koro garing. Harap jadah doang. Mana ya abahnya? Bawa makhluk kelong. Oh di ditu meureun. Abah. Abah di mana? Di dia yo. Kira aku teka dulu. Sakieu aing segede kebo. Oh itu nah. Ya bah, ekstra dos untukmu. Hubel amat dia. Gimana gitu? Kesenangan bah. Alasan baik dia. Dan abah nek marah. Marah lah. Dia kekolot ngomong. Kegerungu. Sok geura marah. Kayak ku acing dibejakeun tentang Ciodah. Biar teuing. Nek kawin deui aing mah jeung Ciodah. Lubah henol.
cikur gope. Nah, beli cikur ya beli gope. Arisya edan beli cikur gope. Satu muhut, dia belenca. Kira-kira bae dasar Kim. Beli cikur gope. Nyahonya di pasar gesa kilo 30.000. Atau harga dulur bae dak. Dulur di mana dia Sarkim? Anak dia. Abdi anak Ciodah. Ciodah. Selingkuhan abah kan? Lain selingkuhan. Kata masih penan. Laju kumai ya, bare moal. Weh, namun cara nak ieu mah gratis. Bejakun ku aceng kamma. Ulah gegabah deh Imron. Talag gue. Wala lagaan aceng mah, bejakun ku aceng kamma. Inon dia ka dia, Sarkim. Tong yang merendahnya, gua yang harus cikur tadi. Wah aing, beli cikur gope, caper menen ka abah aing. Malah para saya dari ya. Dah anak abah kurdi, nyengek. Daneng dia Sarkim. Biasa bae deh Imron. Babatok dia, bejakun ka dia Ciodah. Ulah ngagangguan abah aing. Abah dia tanah centil. Madia tah Ciodah, boga jubur bahan teuing. Laju abah aing adikan. Atuh biang, aing mah boga montok. Montok tong kotak negeri. Bos dari ya. Ulah pasnya bae. Moal kabel ge dari ya, jadi adik kakak. Sesudi aing boga matere blok Ciodah. Biasa bae ngomongna nyebrot. Ninaon dari apa sarea bae? Ganeng mah icot ulah ikut campur. Dihabak baron. Imron lain baron. Beda seetik doang iya. Nges aing mah nek mabur. Ai dia mah kudu kolot. Yusupan baron. Imron abah lain baron. Eta abah doang mah icot. Beda tipis i baron. Imron. Ganeng abah, aceng nek balik, bejakun ku aceng kama. Ulah Imron, saudara aing dia mah. Ih, abah kurdi. Ai, eta si budak bisa hiber. Debut kadu lain aih nyina dia kurdi nah nangkel didinya turun janyek celeke dari ya. Aduh beb tadi ditabrak ku keleangkat ngomongna dia kurdi sok ngaco gua mak abis di bawah hibar gua abah kurdi alah cem gua abah kurdi masuk ngahalai ngahayal gelis. Halah kurdi modus media. Ulah gitu beb, disini tepak duburna. Udah kurdi, aing menek nyangu. Masya Allah, bahenol amat. Nakal. Aduh neng, nan heuy. Imron
orang di tanah duku koleangkak. Koleangkak teh naon? Dia mantep nyawa ka koleangkak manuk gede. Kan haladug, emangna embe? Embe mamatukan. Tidih dibalik meureun. Neng anak ceodah. Nyamungun atuh. Ejakeun neng ka ceodah, ulah genit. Tidih genit kunaon, Boa? Eta mah dia simpenan abah aing. Abahna bae meureun anu centil. Centil kumaha? Aing ngomong ke Sarkin. Ini teu jelas si cikur beas. Kieu-kieu teh masih jadi janda. Hirup diomongkeun batur. Kalah ke hunu ujrug. Ge si Kurdi cinger-cinger teu paruguh. Rek nyambal gawa cikurna. Sarkin, tadi dia. Rek naon, Mak? Pang belikin cikur, Emak. Heula paing mah. Kamari di bere. Geura ceng nu kasep mah belikin cikur keudeuh. Aing, heula. Aing tuh geus teteh we. Teteh zaman can ngumbahan. Mamanya keukeuh. Tuh si teh tuh. Neng gelis ka dieu ge keudeuh. Ayeuna Emak. Geura beh ka dieu. Dek teh neng meuli cikur. Ih, meuli cikur ka mana, Mak? Kan Abah Kurdi. Alima, tah si acing bae neng mah arek kukumbah. Geus geura burung acing bae engke men cacing urang ho. Bung we ulah. Geus sekali tulangan udah bising dibabuk dia aku yang ya, babuk kali tugeran. Kurde, meuli cikur. Si Aceng calon anak. Anak naon, anak kebo? Mohon atuh. Kan ceodah buang kebo. Montok. Kau sebenarnya meuli cikur 1000. Kadi heula Acengna diuk jeung Abah. Harusnya gitu Abah, ngelakuin acara si Abah. Jadi kieu Aceng. Abah teh bogoh kama Aceng. Terus kira-kira Aceng setuju henteu? Abah yang ceodah. Nunggu amat. Abah Kurdi mah goreng. Goreng naon? Goreng tempe. Serius Ceng, Abah mah. Koma Aceng 10 rius. Ngomong jeung Aceng mah sarua bae ngomong jeung tembok. Ngomong jeung Abah sarua bae ngomong jeung teh ucing. Tadi ya, Masya Allah baik. Eta Abah astagfirullah baik. La ilaha illallah, lamun da anak ceodah ku aing geus dilaglag. Geus geura. Arek meuli cikur dia, dia mah arek nyambel. Hong kira tangguan. Ya Abah Kurdi duitnya. Enggak sulah Ceng, gratis. Bener ya Abah Kurdi? Bener Abah mah. Mas geura mabur, tapi singalaya si Imron. Oke, atur nuhun Bah. Undung bae si Imron. Namun aya si Imron dibebak meureun aing. Undung bae si Imron gering. Ditaladu ku koleangkak. Alhamdulillah. Wah, laku deh.
Heh. Minan ku mana? Tingali bae ku abah. Ditansa ngesep. Kalah seri mana? Anak saha mana? Inju nama icut kasep tea. Oh, itu cuma icot. Ditansa ngesep di dia. Hayang aceng bae. Kubu lakukan. Diusupan. Beja aya lokasin. Yang ngarang ku mana? Abah Kurdi nu ngarang. Mana lagi kletik? Ngabur kan itu? Ih sieun Abah Kurdi galak. Siun. Mabur kan itu Siun mah. Abah Kurdi codah tuh. Astagfirullah. Aing ditipu ku Oces. Balunyak bae intu wa icot. Usip di balangkun. Bisan bae setan nipu nama. Geus lah, harusing aing. Mending nyetel musik. Taung reruntuyan. Hayang nyandung, duitan. Woi, Woi kakolot. hei kemana? Oces ge. Kumaneh nu oces? Kemana mana? Arek anu Abah Kurdi. Arek naon? Arek musuh. Hayo bareng jeung Alas Arkim. Siap. Besar berarti lah. Abah Kurdi. Nah, mana? Ayo dia ta, carikan Abah Kurdi. Kita sieun. Arek naon meneka dia? Nek kesep deui. Arek ngeusup lauk asin. Boleh dan saya tak ngasup lu asin. Ulah. Perkamari ge kasup di balangkeun. Hihihi. Kalah seuli saya tak. Aduh. Dasar gembul ngising bae. Itu saha nu ngeuseup bah? Oh. Si Ibron anak Abah. Oh, si Baron. Kumaha maneh bae eta malah. Lieur. Arek ditu nya. Sabodo. Wah, gangguan Simbron ah. Wah, ayaan tuh. Wah, ayaan. Anjray. Mudah se. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, lauk buntal. Anjir, set. Oh, maneh. Anggur bae leutik. Maneh nu leutik. Oh, dia ngelunjak ibarat gede deh. Hah? Oh, sama Kurdi. Aduh. Deh.
lagi. Umi balik, guluduk, meni dar. Tengnya jauh. Eta Umi dak di beja anak. Astagfirullahaladzim. Ayo di beja anak jangan tadi jauh. Mas hai. Oh, si Aceng, Mi. Mesti si Aceng ya, mesti saya balik. Oh, eta mau icot balik jeung binok. Nah, eta mah kol tekorin jaga incu. Bejakeun ku Aceng ka mamodah. Waduh. Ayo guluduk dak. Percuma yang ngadap. Hujan. Hinon ta si Sarkim. Tek hujan kieu teu boga kasieun. Woi Sarkim. Naon? Hinon sia. Diduluk mata. Parangsa di mana-mana Abah Kurdi. Abah mah bebas cuy. Bebas dari dijalokasin. Hinan mana? Masa balik galau baguludug. Bodoy, makolo kita karunya ninggal kenai. Uang aing sia ka Abah. Bodoh amat. Masa balik. Takadeng gitu guludug dal dol. Ya aing mau cadel. Gandeng, hai balik. Balik ka ditu. Boleh ditinggalkeun dia koy. Astagfirullahaladzim. Tangkurak sia. Astagfirullahaladzim. Kunaon beb? Doang nolo jurig bae. Ha banget dia dong jurig. Astagfirullah, sok kitu ka Aa. Gimana dia matas macul? Oh beb. Hei, nek nan dia deket-deket cing aing. Kangen beb. Kangen dia urusan tuh pamajikan dia. Tenang beb. Sakedeng negeri talak. Besok itu dia, cewek mah dijaga bukan dirusak. Alah, suka bucin. Bener, bikang mah dijaga dan dirusak. Wes lah, ulah ngabas eta. Neng gerginan. Aku tinggal ku panon. Idih, panonna indah. Terus kayak ku dia ngomong mah dipajak dia aku aing. Aduh, si Abah jeung Ceo udah bobogohan. Wah, ulah dibiarkeun ieu mah. Beb, ulah kalem bae. Ayo di Abah. Abah selingkuhan bae jeung Ceo dah. Atuh Abah dia nu deketan aing. Ceo dah nu pelakor. Ulah sok kalunjak bae dia Imron. Abah nu ngalunjak ka emak. Kurang naon kitu emak? Sakitu geulisna. Kurang bahenol. Abah mun milih nu bahenol 7 berkebo. Wih, bahenolna dibanding Ceo dah. Tah aing sarokeun jeung kebo. Ayo, Ceo dah madang kebo. Nggak usah aing menek balik urusan
binian aing bae. Waduh ya. Dua, tiga. Halah aing mangos nyuri di eta kubi. Di eta. Geus nyuri di eta cenah ya. Beb, ulah ngalamun bae, Beb. Beb, ulah ngalamun bae. Ayo. Beb, ulah ngalamun bae. Abah selingkuh bae. Abah selingkuhan bae jeung coda. Atuh abah dia nu Abah mun yang nu bahenol. Abah mun milih nu bahenol, tuh jebur ke bawah bahenol, lebih di bahenol. Lebih bahenol ban. Lebih di banding.